Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Sabada kamari urang ngarengsekeun cacarios anu judulna Awewe Nu Malespati anu masih pinuh ku pipinding misteri ngeunaan ka mana leosna Nyi Suminar Sri Panggung Sandiwara Sunda anu leungit jeung ceuk beja mah cenah aya nu nelasan pati. Katambah oge ku maotna Tuan Frederick Van Houten jeung Mama Abdul. Dah dina ieu carios mah kasugri pamirsa urang baris nyarioskeun leungitna Nyi Suminar bentang Sandiwara Sunda anu masih jadi misteri. Basa ku agen intel ti polisi Bandung disusud tepi ka hiji perkebunan. Tetela masalah anu jadi misteri teh lain sakadar leungitna Nyi Suminar, tapi oge aya Rusia sejen ngeunaan Rusia kadatangan anggota Nazi Jerman ka tanah Sunda. Ieu panalungtikan jiga nyambungkeun jeung masalah naon sababna Hitler kungsi cicing di tanah Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Ieu carios nyusud Naji di perkebunan Ciwidey teh marupikeun terasan tina carios nu kamari nyaeta Awewe Nu Malespati. Ieu carita ukur carita fiksi. Ide lahirna ieu carita oge pedah di Pakidulan Bandung atanapi di Ciwidey banglas tepi ka basisir kidul bacacar batu jeung keusik anu ngandung biji uranium. Nah maka dipatalikeun jeung Naji sabab sabada Perang Dunia Kadua sabada Naji Jerman eleh ku sekutu loba anggota Naji nu kalabur ti nagarana. Kalaburna di antarana ka Indonesia malah aya nu kabur ka Tatar Sunda. Contona di Megamendung, Bogor bacacar makam eks tentara Naji. Kapal perang Naji kungsi warawiri di perairan Indonesia. Nah deui make aya anggota Naji anu datang ka Tatar Sunda. Sabab jauh samemehna Hitler oge kaburna teh dina sejarah resmi mah disangka maehan maneh sabada eleh perang teh ka Nusantara. Dina catatan sejarah lunta ka NTB, tapi versi sejen oge kungsi ka tanah Jawa malah ka Tatar Sunda. Kabejakeun Hitler oge menangkeun pamajikan urang Cililin Kabupaten Bandung, sok sanajan kawina mah lain di wilayah Kabupaten Bandung. Ngantang tu bae teu ngaku ngaran Adolf Hitler kasugli pamirsa. Nah Hitler datangna ka Tatar Sunda teh tujuanana meleg-meleg hayang kawin ke orang Sunda. Cantang tuk itu bisa jadi Hitler apal yang di wilayah Pakidulan Ciwidey bangbelas tepi ka sapanjang basisir kidul loba tanah jeung keusik nu ngandung bahan uranium. Bisa jadi anggota Nazi anu rajol ka tanah Sunda oge keur ngalaksanakeun parentah ti Hitler anu aya patalina jeung bahan uranium teh. Kamungkinan Hitler geus apal aya bahan-bahan keur nyieun uranium ti samemeh kajadian Perang Dunia Kadua kene. Sanajan manehna kakara 2-3 tahun jadi ketua Naji, ieu carita teh nyaritakeun kajadian tahun 1823. Hitler geus marentahkeun neangan bahan uranium ka wilayah Nusantara. Hiji wilayah anu beunghar ku galian tapi ku bangsa sejen acan ka Kore. Bisa jadi Hitler nampa informasi nanti orang Belanda anu harita keur kumawasa di Nusantara. Ukur prediksi ieu mah urang digubrageun dina wangun dongeng fiksi sajarah wae kasugri pamirsa. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, Nyi Suminar teh salah sahiji bentang panggung sandiwara nu gelisna kawanti-wanti endahna kapina-bina. Manehna teh blasteran Arab jeung Sunda anu jadi bapana Arab nu jadi pimpinan sandiwara Sunda Mis Cicih di Batawi. Tapi sanajan geulis sanajan pinter main di panggung, Nyi Suminar teh bisa jadi Sri Panggung sabab geus keeusian ku Mis Cicih. Nya maksud teh teu bisa jadi Sri Panggung sabab geus keeusian ku Mis Cicih. Nu terusna Mis Cicih jadi gereuha kadua ti bos sandiwara orang Arab teh kasugri pamirsa.
Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia kusabab nampa bejayen jawara anu ngaranna Mad Sahim teh cicingna di kampung Pakemitan. Juragan Subagja ngahaja ngadatangan eta tempat. Urang lembur bangun anu teh suka kadatangan ku polisi kolonial sokomo niatna eudeup nyieun panalungtikan. Juragan Subagja sapeupeting teu bisa sare manehna marojengja dina nyang hareupan ieu perkara. Ku atasanana di Bandung mimitina ukur nampa tugas nalungtik leungitna Nyi Suminar anu diduga dipateni ku sasama pamain sandiwara. Tapi beh dia ya informasi Nyi Suminar teh diberi ku patugas ti Kapolisian Pusat alatan diduga kabaud kana gerakan politik. Beh dieu sabada Juragan Subagja nyieun panalungtikan masalah beuki juet sabada Tuan Frederick Van Houten tuan kawasa pabrik jeung tokoh deta tempat aya nu ngaroga hala tapi kapalastra. Juragan Subagja moal waka ngasongkeun dugaan kusaha eta dua jalma penting teh dipatenina. Eta mah cenah eudeup dipaluruh ku sorangan wae. Ngan bae pikeun nalungtik leuwih gemet, aing perlu waktu anu loba, ceuk pikirna. Ngan sabot keur hulang-hulang kitu upas Durrahman kaketrok Kasugri. Asup. Panto melenge lalaunan, lol sirah upas Durrahman. Aya naon? Ieu aya telegram. Tidak yeuh nun. Upas Durrahman ngasongkeun kertas saceuwir. Juragan Subagja maca eusina. Meneer Frederick Van Houten is dead. Warom need Melden. Ya maksudna mah nyebutkeun yen Tuan Frederick Van Houten tiwas naha cenah eueuh laporan. Rengse maca telegram Juragan Subagja cengkat manehna ngajak upas Durrahman pikeun ngirim telegram balik. Datang ka kamar rohangan komunikasi telepon Juragan Subagja ngirim telegram ka Bandung. Het is mijentak omet konsentreren op de Nyai Suminar Jack. Wis need that more was. Maksud nama Juragan Subagja nembalan yang harita manehna teh keur fokus ngurus perkara Nyi Suminar. Manehna teu apal samemehna aya kajadian Rajapati ka Tuan Frederick. Dijawab deui ku Kapolisian ti Bandung teh. Verlaat de Jack van Suminar, focus of the mort of Meneer Frederick. The tak is with Gibrade tak. Maksud nama cenah geus tinggalkeun perkara Suminar mah fokus nalungtik Rajapati ka Tuan Frederick tugas diperpanjang. Masih kene aya kiriman telegram tambahan. Duh macana teh rese ka Sugri. Awang teu bau-bau Walanda ieu. Aya turunan teh ieu we di tukangan ima boga nangka. Nangka Walanda. Boro-boro ngarti maca oge pabelit wae aduh. Tapi banyak orang bacakeun tuh. Abunten pilih lepat gitunya. Pilih lepat macakeun anak. Masih kena aya kiriman telegram tambahan ka Sugri. Your Pidgestan door the hairs Sukihun and the hair Jubena officieren with Batavia. Maksud nama anjeun dibantuan ku Tuan Sulihun jeung Tuan Jumena petugas di Batavia cenah. Juragan Subagja ngahulang manehna geus nyaho yen pajah Sulihun jeung Jumena teh bangsa polisi rahasia nu gawe di kantor Kapolisian Pusat di Batawi. Tugasna memang keur nyusud tapak Nyi Suminar. Ayeuna manehna titah ninggalkeun tugas nyusud leungitna Nyi Suminar tur kudu pindah nguruskeun kajadian Rajapati nu tumiba ka Tuan Frederick Van Houten. Cenah bakal dibantuan ku Sulihun jeung Jumena. Nah artina eta dua jalma teh oge bakal sarua ngeureunkeun panalungtikanana kana perkara Nyi Suminar. Cek pikir Juragan Subagja. Tapi keun ka ngedengna di kamar Juragan Subagja masih keneh nyileuk mikiranan eusi telegram teh.
Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, isukna isuk-isuk pisan Juragan Subagja geus saged rek ninggalkeun kantor kecamatan. Upas Durahman gura-giru nyampeurkeun, "Bade angkat ke mana, Juragan?" "Nah, di sim abi kedah ngiri nyerangan," cenah. "Teu kudu. Pinaning dek pelesiran nyeusup hawa kebon. Tapi saya gikeun we kuda," tembal Juragan Subagja. Si Ibi nu gawe sapopoe ngaladenan semah penting geus nyayagikeun kopi susu jeung rupa-rupa lalawuhna. "Ka mana camat?" "Datengin dong di dieu, Juragan." "Nya ka mana?" Si Ibi teu buru-buru ngejawab, kajawab manehna nerangkeun yen loba parawan cekekan anu jara diburuh metik enteh di perkebunan. "Rarancunit, Juragan. Aya di antawisna anu turunan Walanda deui," ceuk si Ibi. Juragan Subagja teu nembalan da keur nyuruput kopi susu anu masih keneh ngebul. "Camat pasti mondok moek jeung anak Walandanya," ceuk Juragan Subagja. Si Ibi bebeleheman, "Salira oge moal sesah milari ari merjogikeun mah, Juragan. Nya moal sesah milari maksad teh," tembal si Ibi cecengiran. "Nya rek neangan ayeuna," tembal Juragan Subagja bari kop kana dudukuy, kana bubuy sampe maksud teh anu sarua masih keneh haneut. "Kedah aya nu jajab atuh pilih sasab." "Ah, teu kudu." Sabot kitu upas Durahman bebeja yen kuda geus sayaga. "Nya kaula rek ende teu layeuna pisan nya," tembal Juragan Subagja. "Upas Durahman apaleun di mana anu geulis ayana?" ceuk si Ibi. "Upas Juragan pergi Juru Tunduh," upas Durahman manigiak kabeku harepan. "Teu kudu. Kaula bisa neangan sorangan," jawab Juragan Subagja. Kabireungeuh paroman upas Durahman ku ciwa. Juragan Subagja mah teu ningalieun da kaburu celak dina tonggong kuda. Tabuh dalapanan tapi pepedut masih keneh kandel katembong lir nu ngahaja mengpekan tetenjoan. Nganari kuda nu ditumpakan ku Juragan Subagja mah bangun anu geus manukna, bangun anu geus apal jalan ngan pedah tetep we kudu dilalebah ku anu tumpakna. Sina nyongklang ka palebah mana anu ditujulna. Di sapanjang jalan padati geus loba anu laleumpang, aya nu nanggung hasil bumi, aya nu nyuhun tolombong. Aya oge nu ngagandeung leumpang bari ukur ngajingjing wawadahan kosong. Aya sebubuhan cawene nu make dudukuy umurna rupa-rupa, tapi loba oge nu umurna ngora. Meureun eta teh sebubuhan pagawe kebon enteh rek mimiti tugas metik enteh ka Sugri. Ceuk si Ibi di antara maranehna aya anu beungeut narancunit sabab turunan Belanda anu digawe di perkebunan. Bareto indungna jara dinyai-nyai lamun ngalahirkeun budak awewe rata-rata gareulis. Ngan nya kitu sok jadi rebutan lalaki goreng dodonges. Sanajan tina sakitu jumlah lalaki memang teu mustahil aya nu niatna euceug. Bari tumpak kuda sakapeung Juragan Subagja tunyutanya ka mana jalan ka lembur pakemitan. Nurutkeun parentah ti Bandung sabenerna Juragan Subagja teh kudu geus mindahkeun tugas tina anu tadina nampa tugas nyusud tapak ni Suminar jadi fokus kana nalung ti Kerajapati nutup miba ka Tuan Frederick Van Houten. Tapi Juragan Subagja teh kaimpungan ku misi pribadi nyaeta tetep hayang nalungtik ngeunaan lalampahan hirup Nyi Suminar. Data nu kakumpulkeun Nyi Mas Suminar teh lain awewe biasa tapi awewe nu boga misi khusus dina urusan politik kabangsaan. Nyi Suminar teh muridna Jawara Mad Sahim urang Banten, malah lamun nurutkeun catatan Rusia nu ditinggalkeun ku Tuan Frederick mah antara Nyi Suminar jeung Mad Sahim teh lain sakadar hubungan murid jeung guru, tapi leuwih ti kitu nyaeta sasama batur saperjuangan. Kabuktian catatan Rusia anu make tanda swastika teh nyebutkeun yen Tuan Frederick kudu ati-ati nyang hareupan Nyi Suminar jeung Mad Sahim sebab eta dua jalma anu ngabahayakeun.
Ngabahaya kenjeng saha. Meureun eta nu ku aing kudu ditalungtik teh. Ceuk pikir Juragan Subagja. Teu hese neangan lembur bakamitan teh. Kurang ti sajam bari nyongklang anca oge geus tepi. Wilayahna lega ngan imahna ancal-ancalan. Loba imah nu ditinggalkeun ku pangisina sabab rata-rata keur digawe ngolah tatanen. Basa tetelepek soal di mana padumukan Mad Sahim oge Juragan Subagja kudu mapai galengan muru patani. Sampurasun. Rampes. Patani umur 50 tahunan teh ngeureunkeun pagaweanana neuteup deukeut ka anu anyar datang. Kaula deuk nanya, deuk nganjang maksudnya ka Mad Sahim. Di mana nya dumukna? Ceuk Juragan Subagja. Demi ngadenge eta pananya paroman si patani jadi robah. Anu tadina tembong semeah teh ngadadak baketut haseun pinuh ku rasa curiga. Nah, mambangun anu teu suka. Kaula tumanya ka ngaran eta. Ceuk Juragan Subagja. Mimiten nama eta patani teh ukur balem bari tonggoy ngagarap hanca gawena ngan sabada ditalek sakali deui ka karanembalan. Kamari sarua aya nu datang deui teh telepek soal ngaran sarua pokna bari tonggoy digawe. Saha? Teuing da salangar. Leuwih ti saurang, duaan. Dibejakeun di mana imahna? Patani gideuk. Nah, da teu nyaho. Yakin andi ka teu nyaho? Teu nyaho. Cing kaula dek nyobaan da telepek ka anu sejen. Ceuk Juragan Subagja. Sok be cobaan ari hayang dihurup ku salembur mah. Baruk. Nu duaan itu ge dikepung wakul boya mangap. Mun teu begewat kabur mah beak tah awakna teh pada maculan. Baruk. Memang kitu. Nah dianggap salah dumeh anu nanyakeun ngaran Mad Sahim. Lain urusan salah jeung henteuna. Ngan urang dieu henteu apal saha atuh Mad Sahim teh. Tapi jalma dua kamari jiga nu keukeuh malah satengah ngancam. Nya kabeh urang dieu teh ambek ka gila-gila. Antukna eta dua jalma teh dipabarik rek dikakalakeun teh. Juragan Subagja ngahuleng kasimpulan tina ieu paguneman urang lembur pakamitan. Apal ka Mad Sahim tapi dirusiahkeun ka urang luar. Dirusiahkeun pedah naon eta anu kudu ditalungti. Kusabab si patani keukeuh embung balaka malah bangun anu hayang sangkan Juragan Subagja geuwat ingkah tidinya. Atuh maneh teh ngelehan seja pamitan. Heug, tembal patani tegeuk. Juragan Subagja ninggalkeun anu keur tani mapai galeng nya galengan sawah pikeun muru jalan jajahan. Manehna nyampeurkeun kudana anu dicangcang dina dahan waru. Ngan di tengah jalan aya jalma saurang jiga ngahajarek megat-megat dirina. Da nyawe basa kuda rek ngaliwat si jalma mentah sangkan Juragan Subagja eureun heula cacarita bari adab. Aya naon kesilah? Juragan Subagja tumanya bari masih keneh anegleng dina tonggong kuda. Ngan bae eta jalma teh kalah ka malik-nalek. Dupi salira teh upas ti dayeuh. Nah make kitu. Make nanya kitu. Kamari aya dua jalma. Nya tengangkan upas. Namun abdi ngajudi tangtos aranjeunna teh patugas negara. Sabab tujuanana milari Mad Sahim. Juragan Subagja ngahuleng. Boa ti jalma nu ieu aing bisa maluruh Mad Sahim. Ceuk hatena. Andika apal ka Mad Sahim. Sanes apal deui. Malah jisim abdi mah ijinna ge nataku. Tas mejihna mah nama dicangkala ku polisi. Tembal ieu jalma teh bangun anu gemas. Naon kasalahan Mad Sahim? Tong jatarios di dieu teu sae. Margi urang dieu mah kajeseurana bilu ka eta jawara anu jolang ti Banten teh. Ceuk si jalma bari ngajak Juragan Subagja ulin ka imahna. Nanging supados teu curiga ku urang dieu, saya selera mah ngabedal kuda ti payun. Ke upami mendakan gundukan haur, didinya aya jalan satapak tah. Tah antosan we jisim abdi didinya nya, ceuk si jalma.
Sangaran Andika. Isim abdi teh pun Sadim, pituin orang dieu. Namung lami bubuara di balai gede, tembal jalma anu ngaran Ki Sadim. Nya teu hese neangan jalan satapak anu cirina haur ngarunggunuk teh. Juragan Subagja nyalingkerkeun kudana ka tempat nu rada nyumput eta teh kusabab Ki Sadim jiga nu embung katohian ku urang lembur. Lamun patepung jeung Juragan Subagja. Teu sapanyepahan Ki Sadim geus tepi ka dinya, geus kitu manehna ngiciprit mihilaan mapai jalan satapak, kudu nyongklang nuturkeun pandeuri. Maksud teh kuda mah nyongklang nuturkeun pandeuri. Ieu ge sarua teu kungsi sapanyepahan geus anjog ka hiji imah. Imah teh nenggang dikuriling ku gundukan tangkal awi. Jadi lamun ditingali ti kaanggangan mah moal nyangka yen di jero gundukan tangkal awi teh aya imah. Imah panggung ukuran 4x4 meter, pakaranganana rada lega, tukang ngeunana aya sumur. Ki Sadim nerangkeun yen manehna lahir ti dinya, hartina ieu teh imah waris ti kolot-kolotna anu geus lila maraot. Isim abdi mah teu boga budak, pun bojo oge tos maot, jeung Ki Sadim. Atuh hirup ukur sorangan nya. Ki Sadim unggeuh. Kitu sababna cenah manehna bubuara ka pakidulan nya di balai gede di serenan gawe tunggu tanah ku Mama Abdul. Ke Mama Abdul teh urang ranca balik itu. Juragan Subagja tumanya sumuhun. Anu gawe bareng jeung Tuan Frederick Panhoten ngurus kebon. Sumuhun. Mama Abdul anu ngokolakeun teh pelak rakyat. Tos kitu diical ka Tuan Frederick. Namung usahana teh sanes eta bae juragan. Naon deui salian ti ngurus enteh. Mama Abdul teh nampi pancen ti Tuan Frederick kangge ngaborongan lahan tanah ti wates balai gede dugi ka Basisir Jayanti. Malah kawetaneun dugi ka Sindang Barang ka ditu. Baru jang naon cenah meuli tanah salega-lega. Kata. Malah sanes lahan tanah bae. Namun oge aya curug dipake duluan oge kedah dikawasa ku Mama Abdul. Nya sapertos curug Salapan, curug Guha Rompang, curug Guha Lalai sareng curug-curug sanesna. Jeung naon? Kada eta sadayana teh parentah ti Tuan Frederick. Geuningan Andika meni sagala apal. Sumuhun, pan abdi mah diangkat pagawe. Tugasna jaga keamanan. Nya keamanan lahan anu tos dikawasa ku Mama Abdul. Abdi nampi upah lumayan. Di balai gede oge di imahan dipasihan pi pamajikaneun. Gunung eta majar ngaku hirup sorangan teh. Nya eta milikna Jisim abdi mah awon. Eta gara-gara hirup diganggu ku jalma owah ngaranna Mad Sahim. Ceuk Ki Sadim bari nerangkeun cenah Mad Sahim teh ujug-ujug nerojol ka balai gede. Malah teu tatapasini nyarek Ki Sadim babantu di Mama Abdul. Lamun sia ke babak teh ka si Abdul. Taruhanana nyawa. Ceuk Mad Sahim. Kituna teh bari ngelugas bedog tina warangkana. Ki Sadim teh bisa mastikeun naha Mad Sahim teh yakin bakal maehan atawa sakadar nyingsieunan. Nganu jelas mah Ki Sadim mah geus kumeok memeh dipacok. Pamustunganana milih jalan kasalametan nya balik deui ka Ciwidey nyatana ka Pakemitan. Ngan pun bojo mah halim dicanda ka Ciwidey. Atuh balukarna Jisim abdi sareng pun bojo teh pipirakan. Sasat papisah ku kapaksa ku polah barang asanana si Sadim. Ceuk Ki Sadim. Juragan Subagja ngahulang lila. Ari Andika apal imana Mad Sahim. Apal pisan. Aya kira-kira ayeuna. Nu ditanya ngahulang inget-inget. Mangkuk nama masih keneh ka tembong. Namung tos 2 dinten ieu mah asa teu mendakan. Ceuk Ki Sadim. Juragan Subagja ngitung yen jero 2 poe di ranca Bali teh ribut-ribut kejadian Rajapati ka Tuan Frederick jeung Mama Abdul. Tapi manehna teh hayang nyarita nya teu hayang nyarita yen Tuan Frederick jeung Mama Abdul ayeuna teh geus tiwas ku kejadian Rajapati.
Juragan Subagja oge henteu apal nah Ki Sadim nyahoeun yen dunungan anak anu dua geus palastra. Juragan Subagja sabenerna mah ngarepkeun Ki Sadim nerangkeun soal kejadian Rajapati pikeun muguhkeun yen Ki Sadim ge nyaho. Hanjakal ditungguan salela lila Ki Sadim teh carita soal kejadian Rajapati. Kumaha lamun kaula penting ieu milu mondok di dieu? Ceuk Juragan Subagja. Nu ditanya ngahulang. Karasa kitu ebog. Sumuhun ngedeng di mana bae. Da ukur aya samak saheula Juragan. Ceuk Ki Sadim asa-asa nyaritana. Baelah da geus biasa. Tembal Juragan Subagja. Memang teh nyarita tambah lair gado. Sabab salela tugas ngababari karaman teh. Kalan-kalan manehna kudu sangsara reureuh di mana dugna. Kapan samemeh kaserenan tugas nalungtik perkara Nyi Suminar oge. Manehna teh keur ngubar-ngubar buranan politik. Aya urang Bandung anu sarua ka baud kana urusan perjuangan perintis kemerdekaan. Eta buronan teh baladna Nyi Siti Munigar, aktivis pajuang perintis kemerdekaan. Ari Nyi Siti Munigar teh eta kuhareueun anak pituin Tuan Munigar nya sasab dunungan Juragan Subagja pisan. Burunan politik teh lumpatna ka Cineam wewengkon hara-hareun di Sukapura atawa di Tasikmalaya ayeuna. Atuh Juragan Subagja oge kudu nyusud udagan tepi ka leuweung gerotan di Cineam. Saumpami salira nya salira teh upas ti dayeuh jisim abdi miharep salira tiasa nyangkal Ahmad Sahim katut balad-baladna di dawak tos anu gancang. Ceuk Ki Sadim. Nah Ahmad Sahim teh loba baladna kitu. Sakirang-kirangna ari urang pakemitan mah seueur anu jara di muridna Juragan. Tembal Ki Sadim. Lalaki wungkul. Istri pameget. Andika apal. Sah bae nu jadi muridna Mad Sahim. Duh, teu apal hiji-hiji nama Juragan. Samisal murid awewe. Apal hiji dua mah apal, cing sebutan. Anu Andika apal. Ki Sadim ngahulang heula sakedapan. Nyi Suti, Nyi Rere, Nyi Mimin, tah eta nu jisimna abdi apal mah. Sugan aya keneh ngaran sejen. Cek Juragan Subagja ku harepan Ki Sadim nyebut ngaran Nyi Suminar. Ngan bae ditungguan Ki Sadim teu nyebut eta ngaran. Engke badasar kaula deuk jalan-jalan ngulingan lembur. Ngan bisi balik rada peuting pangjagakeun we kuda nu kaulanya. Cek Juragan Subagja. Salira moal nyada kuda, moal. Sabab belum majal manu curiga kanu tumpak kuda mah. Tembal Juragan Subagja. Memang dina zaman harita kasugri teh sagawayah jalma tumpak kuda lamun lain administratur perkebunan, tangtu pejabat daerah. Dina ngajalankeun panalungtikan Juragan Subagja embung katangar yen manehna oge pagawe negara, komo kanyahoan anu tugasna di kepolisian mah. Wayahnya deka asar kasugri nyawe Juragan Subagja teh geus kukulunuan ngurilingan lembur pakemitan. Kasugri pamirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu pedaran dongeng Sunda Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu daya enjing. Tong hilap subscribe, like, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda.